aja eta lauk. Kumaha menang lah aing bisa karieu ngomong malulu. Anggur diuk jeung aing di dia ya. Bae ngadinya. Rasa kunaon dikir tadi keborokan bae di diuk dieu aing. Atuh sih mending di dia ngobrol jeung aing di dinya menang lauk henteu. Aing kumaha menang laukna. Sia gogorowokan bae lauk rabur. Lain masalah aing gogorowokan siana bae nu teu bisa. Bagus lah ulah ngomongin lauk bae. Arisia dikir tadi gogorowokan bae det naon tita aing diuk di dieu. Eta aing dek ngomong sebenarnya sih boga keluarga apa henteu. Selama 7 tahun 2 poe sih jeung aing bae di dia aing teh nyaho usul-usul sia kos kumaha. Atuh boga. Tapi di kampung. Anggur balik sia ka ditu ngalaan lauk di dia meunang henteu. Ngagampangkeun amat sia balik. Emang tuh kudu make ongkos. Kan kudu pake ongkos meureun. Oh, si teu boga ongkos. Lain ngomong sih ti tahun kamari pan aing anak orang kaya. Bener sih ya di ongkosan aing. Nuhun atunya. Tenang bae, duit aing mah loba, pan aing mah anak orang kaya, sih teu nyaho. Orang kaya sih orang kaya, hulu aing digebugan bae. Koplak mah heueuh. Di ka mana si Arok? Dek nyampur si Resta deui sih nya. Mata mah beureum, mana? Nyekel aing. Teu ka mana-mana, Mak. Asana aing tadi ada suara si Arok. Apa aing ngimpinya? Coba lah koin gerokan. Arok. Arok. Kan, Mak? Si tadi ngelewatan aing keur heesnya. Mama emang kunaon? Sia lain ngelalauk. Malah ke kamar deui, dek molor deui sia nya. Nyaho bae. Geus sana juga gerokan ngelalauk tadi kok. Kaburu burit manten. Siap. Dindai, ayo atuh. Ayo ke mana? Cina sian dek ongkosan aing balik ke kampung. Oh heueuh nya, kayak atuh aing nyokot duitna heula nya. Oh, udah kebal ya. Heeh, siap. Aduh, kebeneran amat Inces. Aing keur lapar ya. Tapi anak aing keur ngelalauk. Moalah aing moal meuli. Di tadi we aing nawaran mah capek aing mah. Ji, ada capek mah ka dia tuh diuk yang aing nya, ka dia ngobrol. Aing mah duitna ya. Geraan, aing kita tadi nangguan ya. Wah, tiker tadi ke. Aing balik ya. Alam jadah sia, rek sebarudut mah kabur. Capeun amat asana Inces, tos dagang ka mana bae? Ka mana wae lah. Dagang mah yang penting mah beak. Haju beak usaha beta anu meulina. Puguh ku aing dialung-alungkeun lah ti isuk. Dan ka sore nu meuli dialung-alungkeun. Haju teu menang duit atuh. Atuh puguh heueuh nasaro. Aduh, Inces. Woi, Arisnya ka mana? Nyelalonong bes ya tuh sopan aya kolot keur darariuk. Oh sia aya Inces di dia teh sararopan. Maaf orang gegeraan dekat sawah. Inces. Pit, ayak masia. Dak naon di dia, cenah dak jualan malah nongkrong. Neangan ABG-nya. Oh sia. Nah ABG ku mah kacapean tes dagang. Siar kamararana. Tadi kan si Resta geus ngomong dekat sawah mah apa
kaya kapasan celima tengah denge. Sia-sia ting, Fitri. Piraku celik mak aya kapasan. Daina mah tengah denge. Geus lah Fitri ndak ulin ka sawah. Bye bye. Dadah Mbak Sarah, dadah Incas. Rehe amatnya si AA biasa naga aing deulekeunnya nang ngalauk bae teu meunang elos pasti bae jeung yana biasa nage. Indai. Indai. Apa sih ceng balik keneh bae? Emang teu cukup kita eta duitna? Iya, belum itu cukup. Gua enggak ada pamitan. Makasih. Saya di kamari nyenyak kipas bae, jorek kipas. Hai. Balik ke kampung. Saya ucapin terima kasih. Terus ya, buat yang lain ya. Moal, lain mau neangan sia, ada geus ngapukeun sia balik mah, yang penting mah sia jeung keluarga sia geus katimu. Soal gitu mah nuhun ya. Balik pulang. Anjing hadinya di jalan, namun labu lapoha udang sorangan. Oh enggak, suara ngomong baik dari dia. Jadah, geus ngadipere duit ku aing. Ngaledekan aing garieng bae deui kipas aing dipicen deui tapos si AA. Incas rek balik. Dek naon sia balik? Bisi iya rek masakan si salaki kayak naon mamarahan. Oh, geus atuh sing hade ya. Heeh. Si Incas balik, si Arok ke sawah, mending SD aing lah balik-balik. Urusan lauk menang si Arok mawa. Aduh, nyampe ogeng di kampung aing. Alhamdulillah. Oh, aing balik. Gandeng Jamang. Buka dulu gitu aing ke lauk. Keur ngalauk sia. Lain. 2 tahun. Emang teka dulu gitu. Ini karena lauk. Ye, gitu amat sia, ngajawab pertanyaan kolot. Geus. Udah lanjutkeun dengan ngalauk. Capek. Di kota. Dan tadi mah datang di kota. Kegorowakan aing. Dan gua. Sip, adem banget ya di sini. Kayaknya gue betah deh di sini. Untung gue nggak ikut pulang kemarin sama mama. Itu iyalah di sini mah adem, nggak kayak di kota, sumpah nggak ada pepohonan. Kamu sudah aing. Habis ngapain mang? Kayaknya capek banget. Oh, terus balik ke kota aing. Sugan di udah bayawang. Daripada budak bayawak, mending budak bikang aing. Oh, ngomong-ngomong, Sarya kenal ke si Sarong tuh? Kenal. Kenal. Anu boga anak hiji teh ya. Anaknya Syarok lain. Bisa gede kieu yuk anaknya. Oh, bener. Tuh si Arok.
Woi, kenalan sia di dia. Nongkrong di pos bapak aing ngabantuan ente sia. Ngona diukna doang. Nyaho aja sia. Di dia cuman numpang diuk doang sia ngabantuan mah ente. Toh, adalah toh aing kenalakan si Arok hatimu bapana. Gak kelihatan sama lo pada. Mana si Arok jauh? Atau harus balik merenya masih tadi. Halo sia. Sia. Jarah sia. Tahu jalu dari kemarin bilangnya tolong mulu ke gua mau gua tampol lu. Ale lu Fitri mau ditampol. Bodoh amat aing mah teu salah dia kan nyana. Sianya. Ih, ya kan Papa sia.